Ulah lagi. Bisa diolah nu kieu teh. Kenapa masuk ke asak? Anjir. Nah, baik sok. Lur. Di kebun bawang hade kieu nya. Nyalikeun. Kita bisa dipakai syuting yang Mang Comro teh itu masih keneh dipaculnya. Ya Sisa eta. bah mau cross yang enggak dia. Nu cross. Kayaknya geus berada gitu. Mantap. Bagus kieu nya. Nanti beuki urang mah. Lain mun beuki mah euy. Ai naon ieu euy. Sengkong tah. Panggih di dieu mah. Nah, geus putut. Mah bener. Baik. Baik. Hirup di lembur mah bakal segala aya. Bisa segala ditancepkeun. Bangun lah. Bisa, ege, gedang kok, asak euy. Tuh, usaha ya. Asak ya. Ulah lagi. Asak euy. Itu dulu nubur aja. Uyup. Ih, Wis. mantap euy. Rek kumasem euy. Wah, si alus gedang mungkin beureup gitu. Mau jalan mah sigana mah bakal ieu. Di lembur mah kieu we segala diopi. Iku seukeut di peso euy. Dirujak emang geuna mah. Tuh, kemawanya eta. Tuh. Tuh di bawah. Tuh bawa ke kantongan. Yuk, amis kieu. Udah semang kali. Heeh. Wah. Enggak. Cuma sabari nungguan si Sabah cager. Mang Comro bisaeun. Syuting deui kieu we heula anu mah. Urang ulin gawe kebon. Nya, Ulah kosong teuing we nya. lah kosong teh we. Nah, meureun nu resep meureun lalajo. Tah itu Meureun anu eueuh nya ulah ngejek kitu we nya. anu teresap Resep anu kieu. ulah ngejek kitu we. Ka posisina anu mah. Keur aya ieu heula musibah. Ribet ya? Alah Kumat ya. Ribet. Puyem mah. Ribet mah ke eta. Kantor kedua. Oh, ke mana nya? Ayo nangis mah. Yang sembari tadi. Mang. Ini. Kerja berapa tempat aja? Kerja tempat aja. Dah. Jauh nak. Nah. Yuk kepelakannya. Halus kieu euy. Buncis eta nya. Buncis. Eta geus paranyang kieu. Wah, ieu mah ngepas we ieu mah. Ieu Jang tahun baru. Heeh. Dieu di naon? Dibakar. Eta bakaran buncis. Dibakar tahun baru euy buncis. Ieu bonteng. Saha ieu? Bonteng. Bisa digoreng ya. Pucuknya bisa. Nah, ini jadi teman-teman ya. Gedang karayunan. Ini teh namanya teh gedang namanya. Karayunan. Karayunannya bahasa orang nama. Oh. Kita bisa bisa dipasak teh. Enak pisan terus pucukna. Terus ieu tah model pucuk sampeunya.
Itu sok aya dina Padangnya untuk salamanya dina Padang, tapi Padang mah non kolot tah seberadahan ke handap oge dipake we. Aya nu enak pisan mah ya. Kemang gedang, gedang kareuneun ieu mah mau jadi gedang. Ieu mah jadi kemang na hungkul. Bisa dipasak. Nah, urang yang deui lah. Halus ya ande. Ah, halus. Jadi mah segala ayanya tuh koneng. Halus. Heeh. Coba ya ande. Mana? Kayak Ya wae pasti. udah ya. Nah, akhir. Ya, coba. Nah, itu talesnya. Umbi naon ngaran teh tah? Lebih talas we ieu mah kayak gitu. Nah, itu bisa dipasak, kita bisa diolah. Kayak gitu. Jadi Ya. Tuh, itu jadi kita bisa diolah nu kieu teh. ternyata lah itu. Oh, itu gede deh. Tuh, kurang kulub ieu nya. Asupkeun deui eta, keluarkeun deui. Barengit euy. Oh, jadi leuweung mah segala aya. Kita posisi nanti di tarik kolotnya. Kampung Niga Rasa. Rasa tarik kolot. Jadi aja orang mau mah. Ih, tah hileud. Kayak orang kulubkeun. Ih, enak. Gimana? Udah pisan itu tadi tuh ini. Itu tempokan namun dia mah. Tadi tuh Deket euy peso euy. tahet. Itu. Ayo. Ah. Ayo cek. Kita asak. Ah, anjir. Nah, baik so. Kecil sih. Jadi, Tuh. susah banget, susah banget. Nah, gitu. Aku kangen ada mah. Biasa. Oh, ada Asak. tuh aja rumah. Sigana bakal ayo masak deh. Air udah ditasak. Tuh. Nya ge sesa bajing teu naonnya. Geus asak, masak na tangkal ya. Ih, anjir. Kita berbeda, sigana kamina. Ya. Ngetok gitu atuh euy. Ah, yang tuh bisa dipolotokeun. Bisa kita. Ngulung deui euy. Noh belum pisan. Kieu hungkul di lemur teh sagala aya euy. Kita ditonggoheun lemurnya mana. Nah, Nah, ieu. Ya. nah. Ya, gede. Mantap, teman-teman. Okay. Jadi manggih alpukatnya, manggih gedang di leuweung mah. Mah kalaparan sebenarnya mah beda jeung di kota. Di kota mah segala kudu meuli. Alpukat sabaraha di kotanya? Beli kilo. Beli kilo. Masih emang enak pisan ah. Nah, ini teh. Tuh rahot euy. Sedot lah. Kan eta ku ieu. Ku eta teh ku tales. Ya.
Ayo masak. Asalnya Nangka lalebet bilangnya. ya mah dipaukan daunnya ke. Bingung luhur ayo mah. Mau sih yang Ngerora orangnya itu belah gitu. Ya kene saung teh baheula eta. sampai Wah, ini nomor hing. Ngerora nangkana murah. Ayo dengan deh. Udah. Jadi mau usahakan. Ya, Nuh. ini tepak kebun. Heeh. Lanjut. Serangkaan apa kan? Ya, kenapa? Wow, rahotnya. Kerasa, oi. Dua. Mana lagi tuh di. Jadi level gue ini apa tuh? Apa tuh? Mana? Tuh. Dulu. Dulu ya. Ada. Jangan mau ha. Biasanya Iya, iya. anjir wah. Wah, Alus cepangan lah. anjir. Wah, menurut bajing seru. Ieu nya rezeki mah di mana we? Di teang mah. Ayo tuh. Tuhan we. Suun tuh. Nah, ini suung baru. Tuh. Ini. Ah, suung supanya. Baru gitu. Tuh. Cinta aku tuh, jadi tuh aku tuh. Hmm. Tuh, pas lagi. Ini kita. Main dia alis main. Iya, Dek. Jadi alis tuh. Sak euy. Bisa kayak gitu tuh. Bajing ge opi. Jadi alpukat mah bubuahan anu diopi ku bajing Amisnya. atau diopi ku naon kalongnya. Berarti eta teh alpukat teh pilihanna alus. Jadi bajing mah apal anu ngeunah teh anu henteu buruk. Apal bajing mah. Tah ieu salah sajina contohnya siga Wah, kieu iya. tuh. Wih. Oh, leungitna gelo coba. Ih. Tuh. Teh lamun dituang teh yang yakin enak ya mah. Soalnya hewan bisa milihnya model kalong komo kanu gedang kanu naon ge. Kanu goreng mah teh diopi ku kalong. Gimana alus kene? Asa teh Coba tos itu. orang bawah lah. Enak ka mana enak? Ya tuh, ke jalan nih. Tuh enak ka hanap. Ya. Kotor segi tunang ka Tadi ya. Ini bener-bener hutan. Oh. Oh. Ya.
Dorong itu jalannya. Ini jalannya. Alhamdulillah ini jalan aja. Tapnya lu nya. Dia kan jual buket. Dia menang iya orang olahnya. Gimana itu? Langsung ke dia. Jalannya, ayo. Kurang ke mana? Ke saung menglebenya. Ayo, ada si Comrot ya. Ke sawah ayo. Cokro yuk. Ayo. Dia jalan deh. Dan aja. Teman-teman. Yang dulu video si Mang Comro sama si Baheri sama si Mang Lebe. Guyang tadi dia tah. Pakai motor cross. Si Baheri nu gajeng pakai motor cross teh ka dieu nya. Ayo sawahna. Sawahnya udah kayak gini ya. Padinya udah hampir kumaha itu nya. Sebulanan lah, Ya. lebihnya sebulan setengahnya. Tuh. Tadi dia si Sabaheri sama si Mang Comro. Dia eueuh itu tuh. Bojin tuh. Ini lokasinya. Videonya garuyang tuh. Iya. Caung si Mang Comro. Mang lebenanya. Berhubung ayeuna keur 1.000 sigana mah. Jadi lokasi teh seueur nya. Jadi ngebonna teh di dibungkul. Seueur posisinya ini kebon ieu. Tuh. Ini orang opi weh lah ieu lah. Bukan. Sok. Marana ya. Lalu sih na parena. Ay asli parena mah apa ya? Aja puket pamanggih teh nya. Ih, aci. Kalau gitu euy. Kamwe Kamis. Sok. Ngolotok kieu euy. Kieu hungkul hirup di lemur teh lah. Segala aya. Mantap kieu. Bisa santai. Mana mah? Komo jeung gula ya. Tuh di bawah kantongnya. Ngerengitnya dah. Mantap kieu. Memang. Tah kene euy. Kumaha ayeuna? Ayolah lanjut. Oke teman-teman, berhubung enak si Mang Lebena teh aya di dieu teh nya. Sebenarnya enggak ada. Sigana ke di kebon anu itunya. Ya, gitu. Ya mah. Kurang lanjut teh ka Lebak lah, kurang ka Sukanya, ka Walungan. Aya namanya. Tuangeun naon we lah. Yuk.